Dongeng bahasa Sunda. Sikabayan miluan lomba 17 Agustusan. Sayembara lomba 17 Agustusan. Nyaeta ngangkat suku gajah. Dina raraga lomba 17 Agustusan tahun kamari, panitia lomba ngayakeun sayembara naklukeun gajah. Syaratna nyaeta hiji kudu bisa ngangkat salah sahiji suku gajah raksasa anu ngahaja didatangkeun ti Jepang. Kadua kudu bisa ngagidegkeun hulu gajah. Eta keneh. Dina raraga lomba sayembara 17 Agustusan eta nu daftar estu loba pisan. Malah mah ti sapangeus dunya oge daratang. Ku hayang-hayangna meunang hadiah ti Indonesia. Kabeh calon peserta awakna baradag. Aya ti Amerika, Afrika, Timor Leste, Rusia, urang negro, Walanda, jeung nagara-nagara sejenna. Ari ti Indonesia ngan saurang nu miluan teh. Awakna nya leutik nya pendek. Eueuh sari-sari boga kakuatan manehna teh. Sing horeng geuning Sikabayan ti Tatar Sunda, Jawa Barat. Sakabeh panitia calon peserta oge nu lalajo. Eueuh nu teu ngahina ka Sikabayan. Ari ningali kaayaan awakna anu siga kitu mah. Rek teu kitu kumaha da gajah nu rek dilombakeun teh berat awakna ampir 30 ton. Teu kabayang kumaha gedena eta gajah. Sikabayan mah cuek bebek we. Daftar ka panitia bari maksa sagala. Malah mah rada-rada ngancem arek ngabom tempat eta mun teu diijinan. Nya akhirna mah para panitia ngijinan oge bari keheul jeung yakin Sikabayan bakal eleh. Kunaon Sikabayan miluan? Sing horeng teh manehna rek unjuk gigi ti dituna mah. Ulah wani-wani ngahina jalma leutik cenah. Bari jeung sabenerna mah kabita ku hadiahna. Ari hadiahna teh nyaeta duit samiliar ditambah awewe geulis ti Indonesia. Gajah geus aya di tengah-tengah lapangan Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat. Hiji-hiji peserta lomba dicalukan ku panitia. Poe ieu lomba ngangkat suku gajah heula. Ceuk panitia. Der. Keprok sakabeh panonton. Peserta kahiji ti Amerika. Awakna badag, beungeutna janggotan. Manehna nyamperkeun kana gajah. Tuluy ngajungjungkeun salah sahiji suku gajah nu pangtukangna. Boro-boro kaangkat, suku gajahna malah teu endag-endag acan. Waktu 15 menit nu dibikeun geus beak. Urang Amerika keok balik bari wirang. Paserta nu kadua ti Rusia sarua jangkungna mah badag. Rada-rada sombong awalna mah. Nya kitu. Gagal deui bae. Nepi ka sakabeh peserta ti unggal nagara beak. Nu nyesa ngan saukur Sikabayan hungkul.
Atuh kabeh panonton geus beak hareupan. Moal aya pamenang pikirna teh. Si kabayan maju sanggeus dicalukan. Lempang antareuna keur estu teuneng ludeung bener-bener boga kayakinan manehna bakal menang. Geus deukeut kana gajah. Lain ngangkat suku gajah manehna mah. Ngan koreleng we ngadeuketan bujur gajah. Luha loho neangan manukna gajah. Geus kapanggih mah ngan bletak weh eta manuk gajah teh. Di sikina disintrek ku si kabayan mani tarik pisan. Nah atuh eta gajah ngadadak ngangkat suku tukangna sabelah. Teu nyaho mah ruas jeung nyerieun meureun. Atuh sakabeh panonton surak ayeuh-ayeuhan. Si kabayan jadi pemenang. Sarua dina poe ieu oge sakabeh peserta kareok eueuh nu sanggup. Akhirna si kabayan maju deui. Manehna mah teu noel-noel acan kana sirah gajah teh. Ngan ukur ngahareos kieu cenah. Maneh hayang disintrek deui eta manukna ku kuring. Si gajah kontan gideug da sieuneuun disintrek deui. Atuh ger kabeh panonton salurak kabeh. Si kabayan menang deui wae. Manehna balik bari moal duit jeung hadiah awewe ti Indonesia.